A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi fidarain amin. Babu mafsadati sholati ari ieu eta bab buat mertelakeun pirang-pirang perkara anu tiasa ngaruksa kana salat. Ari eta bab buat mertelakeun pirang-pirang perkara anu tiasa ngaruksa kana salat. Mufsidatu ari pirang-pirang perkara anu ngaruksak. In koronat lamun ngabarengan naon takbiratul ihrami. Takbiratul ihram eta falatan aqidu. Mangka henteu sah alias teu jadi naon as-sholatu sholat ma'aha sarta mufsidat atanapi mukoronah. Wa in toroat sareng lamun anyar datang ieu mukoronah atanapi mafsadat bada duhuli dina sabada lebat fi sholati kana midamel sholat abdolat mangka ngabatakeun ieu mafsadat kana sholat. Wahia ari mafsadat eta kasiratun anu seueur. Paminha mangka eta tetep tina sapalina mafsadat atanapi kasiroh mangga al kalamul amdu ari nyarios anu ngahaja. Walau qalilan sanajan aya nyariosna eta sakedik seperti saharap. Sanajan aya nyariosna eta sakedik. Wal palul kasiru sareng padamelan anu seueur. Walau sahwan sanajan aya ieu pakluna eta bari poho. Sanajan aya paluna eta bari poho. Wal hadasul akbaru sareng hadas anu ageung. Awil asgoru jeung hadas anu alit. Ao bimana wawunya asa kalam awil asgoru awil hadasul asgoru jeung hadas anu alit. Wa hudusun najasati sareng anyar datangne najis. Alati tegesna najis layu pa anu henteu dihampura naon anha lati. Wa salamu sareng aweh salam atau maca salam
amdan halna ngahaja fi ghairi mahalihi dina lian tempatna salam seperti dina ruku gitunya, dina sujud, dina calik antara sujud dua gitu fi ghairi mahalihi. Wa palu syai'in sareng midamel hiji perkara minal arkanil paliyati dina pirang-pirang rukun anu bangsa padamelan amdan halna ngahaja bi ghairi mahalihi dina lian tempatna paklu dina lian tempatna paklu. Waridatu sareng murtad kaluar tina agama Islam. Wal iyadzu sareng ari nyuhunkeun pangraksa eta billahi ka Gusti Allah taala analuhur Gusti Allah. Khususina murtad mah wal iyadzu billah atau naudzubillah. Wan kisapul aurati sareng narima kabukana aurat lil qadiri kanggo jami anu tiasa ala satri kana nutupan aurat. Alif lam ganti tina aurat ala satri netepan kana nutupan aurat. Wa taghyirun niati sareng ngarobahkeun niat sareng ngarobahkeun niat wadaya tina fardu kana sunat jeung sawang sunat tina sunat kana fardu. Wa taghyirun niati sareng ngarobahkeun niat. Wa tahawulu sareng mengkol atau malengos atanapi berpaling anil kiblati di arah kiblat bisodi kudada amdan hana ngahaja tina arah kiblat teh dadana dikakalerkeun atawa kablah kidulkeun gitu bari ngahaja ila fi sholati sidatil khaufi angin dina salat anu kacida wedina kacida sieuna angin dina salat anu kacida sieuna. Wana pilatu sapari ila fi sholati sidatil khaufi wana pilati sapari asa kalam wa ila fi sholati napilati sapari wa napilati sapari jeung angin dina salat gitu. Sunat ku sababnya ba gitu logatan jeung angin dina salat sunat gitu ku sababnya ba babu sholati jamaah. Sabadana kamari ajengan musonib tutuk rampung beres-beres pulugat paragat ungas angges nguningakeun perkawis anu berhubungan sinareng itu pasunatan anu dikedahkeun hamidamelna anu mana ieu pasunatan teh ayana dina salat fardu lohor asar magrib isya sampai subuh anu mana pasunatanana kabagi kana dua kahiji aya sunat ab'ad gitu anu mana sunat ab'ad jumlahna aya 20 kadua aya sunat hayat mah seueur kitu rupina salajengna bentenna sunat hayat sareng ab'ad ari sunat
abad mah nyata hiji padamelan sunat anu mana bila mana dikantunkeun gitunya ngahaja atau hilap. Nah, lamun emut hilapna keur salat kene wajib digentosan ke sujud sahwi. Lamun sunat hayat mah teu kedah digentosan ke sujud sahwi. Ngan lamun ngahaja-haja ninggalkeun sunat hayat bade maca takbir kusab ke kaharep eudeuh digentosan ke sujud sahwi, terasa sujud sahwi maka batal salatna. Sakumaha nu kamari parantos diterangkeun kitu tiknya. Nah itu nya. Tah ayeuna jengan musannif bade muningakeun hiji bab anu mana ieu bab teh kalintang pentingna kanggo dikanyahokeun ku urang sadaya. Kusabab dieusi ku nguningakeun perihal perkara anu tiasa ngaruksak kana salat urang. Atuh salat urang ruksak mah bahaya nyati. Kusabab pertama anu bakal ditaros ku malaikat munkar jeung nakir di pakuburan ka urang sadaya teh nyata perkawis salat heula. Itu bahkan aya katerangan bila mana salatna beres roes sampurna maka dianggap sampurna pula ibadah anu sanes. Tapi lamun salatna henteu sampurna henteu beres roes gitu. Lain mungkul midamelna tapi ejeung elmuna. Maka ibadah nu sanesna oge bakal dianggap henteu sampurna. Henteu beres itunya buratnya masyaallah. Tah kusab kitu urang kedah uninga kana perkara-perkara anu tiasa ngaruksak kana salat. Baik salat fardu atanapi salat sunat. Kitunya fardu urang teh hayang sampurna, sunat oge sami urang teh hoyong sampurna. Tanu mana diuningakeun di dieu seueur pisan perkara-perkara anu tiasa ngaruksak kana salat. Gitu. Diantawisna tina sapalihna anu ngaruksak kana salat teh sasarengan ngaos takbiratul ihram. Kanggo jami anu netepanana berjamaah. Imam takbiratul ihram makmum alim ngantosan heula kana takbiratul ihramna imam cina atos alim. Kado nyarengan imam Allahu Akbar makmum oge sasarengan jeung imam masya Allahu Akbar bareng gitu. Jadi lamun di gamarkeun mah saha pamingpin saanu dipingpin saha imam saha makmum teh jelas. Sabab dina maca takbiratul ihramna imam sareng makmum teh sasarengan. Batal tah salat. Ruksak tah salatna, hancur tah salatna. Salat saha? Walaranana salatna makmum. Ai imam mah henteu. Imam mah henteu dan nu mingpin. Anu batal nama nyata salatna makmum. Atuh kedahna kumaha sangka tong ruksak eta salat ngantosan heula. Beres ngaos takbiratul ihramna imam. Allahu Akbar saur imam geus bar neme urang. Lamun niatna atos takbiratul ihram. Lamun teh mata acan niatna
niat heula teras takbiratul ihram. Berarti teu sareng takbiratul ihramna imam sareng makmum, biar teu sareng sah salat. Ku sabab nebihan anu ngaruksa kana salat nyata sareng maca takbiratul ihram. Imam sareng makmum, makmum sareng imam. Salajengna deui tina sapalihna anu ngabatakeun kana salat, anu ngaruksa kana salat teh nyaeta nyarios anu ngahaja walaupun sakedik. Itu bari anu dicarioskeun teh salianti babacaan anu kalaku dina salat. Eta. Anu mana os-osan dina salat mah tos jelasnya anu dibacaan teh. Dikawit niat takbiratul ihram, doa iftitah, Fatihah, surat. Terus doa dina ruku, dina i'tidal, dina sujud, dina calik antar sujud dua. Salajengna atahiyat awal, atahiyat akhir, maca salam, maca doa dina salam ka kanan, maca doa dina salam ka kiri, jelas doa-doana. Tah ieu mah nyarios bari ngahaja walaupun sakedik ku cariosan salianti babacaan dina salat. Bahasa Sunda gitu nya, keur salat aya nu nyauran, Silpi kah gitu tah sakitu nya teh kah cenah kitu. Kaf jeung ha kah gitu. Batal tah. Namun Silpina nuju salat, Silpi kah cenah kitu. Batal salat. Eta. Ku sabab ngucapkeun babasa salianti anu kalaku dina salat. Teu aya babacaan dina salat kah gitu. Dina naon nya maca urang dina naon gitu maca kah dina salat. Teu aya, batal. Atanapi nyauran deui atik. Atik di mana? Keur salat atik teh di dieu gitu. Ada batal. Gitunya. Atau ku bahasa Indonesia gitu. Di mana kamu? Di sini gitu. Sami. Deuk bahasa naon gitu. Tah kalebetkeun maca di bahasa Arab anu teu kalaku eta babacaan dina salat. Model ki kitu nya. Model ki anu artina kudu ngajaga anjeun. Gitu. Mulai budak ngorondang katinggal ku anu salat. Usaha bilih geubis nyarios ki gitu. Ki bahasa Arab. Anu artina kudu ngajaga anjeun, batal di salat. Itu nya kade kumaha cenah amang abdi mah seserian atuh komo seserian mah. Salat seserian atuh nu gelo eta mah. Itu. Kumaha abdi mah salat teh ngobrol mah atuh komo ngobrol. Itu. No, atawa kumaha abdi mah salatna teh ngaheot gitu made si emin ngaheot teh. Komo atuh. Batal sama. Atau abdi mah salatna teh dedeheman. Padahal mah ti koro teh teu aya nanaon, lamai teh sehat teh normal. Dedeheman we. Gitu. 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 Jika anu iklan mentosnya. Gitu. Pek teh dijawab di ditukar lagi. Aduh masyaallah. Oh mah nanaon ehem batal kalam eta ge sami sorak kita kade nya babat dina salat mah masyaallah kudu disiplin urang nya
Atanapi ku kekecrek gitunya ku model yang ngurak deui sok ngurak ini ngurak sok aya soraan gitunya gitu tah. Sami tah teh. Batal eta. Itu atau bisi nguping aya lalaki gitu. Keur bobogohan di masjid di pipirna keur ngarayu ka kuping ku urang cek urang pret cek gitu nya batal pret cek urang ngarayu eta nah sok sanajan sakedi salajengna di anu tiasa ngaruksakanna salat teh padamelan anu seueur walaupun hilap ngomong aja mah hilap geus batal ai seueur mah gitu komo deui ngahaja model naon model imam teh hilap da puasa deuk pertengahan budak geus loba nu nagih baju lebaran indungna hayang nyieun kue can aya duitna ari pek teh sagala bahan hargana lain naik deui pindah kitu pindah harga barangna teu aya masyaallah atuh salakina teh leneng jadi imam aduh nya tarangna leneng nya hatena teu tenang gitu teuing imaman pek teh aya anu salah deui dina rakaat kuduna make sarakaat nya ngadeg deui ieu mah kadon atahiyat baru kana geus kengeng 2 rakaat aya nu maca subhanallah nu ngabejaan subhanallah anteng we imam teh calik lieur-lieur eta imam subhanallah angger calik katingalieun itu ku urang kitu nya ku curug kitu tak kareca salat teh noelan gitu noelan gitu ai minang noelanana kitu maksudna noelan teh supaya recak salat teh ngalieuk gitu pek teh ngalieuk sarua kitu gitu kikituan tuh Pak Lul kasir batal gitu walaupun hilap gitu refleks gitu teh ku imam ku di subhanallahan teh henteu ngarobah karena salatna jadi bari calik teh noelan rencangan anu ditoelan sami noel gitu nah komo jeung aya seperti kieu gitunya batal itu sok sarajan hilap ari teras-terasan nami damelna batal itu komo deui ngahaja itu noel gitu teu anu ditoel teh ngalieuk naon karek sarakaat heeh bae bulu-bulu terek cenah gitu masyaallah komo jong nya noel nya ngobrol geus batal baiknya urang ada makmum teu batal salatnya gitu masyaallah isi tah salajengna anu tiasa ngabatalkeun kana salat teh mengalami hadas ageng keur salat ieu mengalami hadas ageng masyaallah Allahu akbar atuh tetuman salat seueur rakaatna model tarawih nya tetuman bobora tarawih nu seueur rakaat mah dibere lohor oge salatna ge soream asar ge soream 4 rakaat magrib ge aduh barurat komo isya jeung subuh mah geus tak salatna belang betong parduna geus soream komo deui sunah eta dar misalkan gini tarawih dikersakun eta imam maca suratna gitu surat nu panjang teh panjang sigana mah eta deuk sajuje sa rakaat masyaallah itu da geus kapala ngiringan berjamaah ya ai imamu maca Fatihah sakali maca Fatihah pan ngabandungan kana babacaanana imam tuh imam mah keur ngawer-were maca suratnya masyaallah
walaupun maca surat dina tiap-tiap rakaat hukumna sunat ku hoyong afdol gitu mumpung saya saum. Nah, macana teh tiap taraweh misalkan tamatan atau sa juz gitu. Imam ngawar-ware maca surat. Ieu mah langsung ieu ngahayal. Wah, ngahayal. Naon dihayal-hayal domba. Nya hayam dihayal imam. Mam ngabuburit dihayal. Termasuk kabogoh dihayal eta. Wah, eta kabogoh jangkung badag cenah ya. Irungna mancung, kumisna ngaceprit, dadana rubak, buluna loba. Tuluy ka handap. Dadana buluna geus loba, komona bujalna cenah nya loba. Komo handapun bujalna urangnya waduh katia inung sukuna badag nya hidung panjang. Wah eta tuluy dibayang dina salat teh. Itu Masya Allah. Teu kiat cerot deh keluar mani kusabab ngabayangkeun teh boroso teh tarik itu disada bayoyon mukena teh tah berarti keur salat ngalaman keluar hadas gede tah nya hadas junub teh batal salatna kitu batal salat kalebetkeun pamegan imam ngawar-war itu maca surat ieu segala dibaca doa iftitah Fatihah geus dibaca tinggal ngabanduan imam ngabanduan torojo teh bayang-bayang gitu nya halu-halu teh halu-halu halusinasi wah geus dibayangkeun motor omeaneun nu nagih loba baju lebaran can kabeuli harga naik sagala hararese informasi lalieur jalalangar wah pikiran enak urang bayangkeun cenah kanu adem-adem wah ngabayangkeun bool ngabayangkeun nenen wah sagala dibayang-bayang ngabayangkeun tatangga di papai anu hiji ka sebeleun korodok cenah tah nu hiji mah meusan mulus hiji mulus eta tah tuluy dibayang-bayangkeun celegem sarung teh jadi aya soronoyan ka hareup. Masya Allah, pagaweana teh ditewakan ku leungeun. Masya Allah. Aduh, teu kuat. Cerot gitu. Keluar. Keur salat. Batal dah. Lamun salat keluar hadas agung. Mereka kitu tah. Keluar junub itu nya kusabab ngahayal keluar mani ada saat atanapi kusabab men gitu nujuna tepan rawas aduh cek silpi teh ieu teh kali nang kieu ini dina angan teh ser panas karena bobokong sami aduh ieu naon teh aduh karaos ieu teh asa karareunang beberbeyan ari pek teh datengeun teh dibawa ka cai di toko ngabudah geuningan keur nyeupah aduh men batal salatnya ku sabab men teu cara ka cai ge urang ngarti lamun heuncet kieu tah sigana ieu teh keur nyeupah ye men teh batal tah ku sabab men itu atanapi istri nuju kereuneuh dibawa taraweh wah salatna tarawih teh ekspres dhalin had gitu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamualaikum Masya Allah aya anu nuju nuju hamil kenging sasalaman ngeunaheun keneh nana teh kuat bari pepelengkingan Masya Allah niat di imam teh Allahu akbar dhalin amin hajj Allahu akbar Allahu akbar ate wak bacaan nanti bacaan teh wak was assalamualaikum Masya Allah kuliatannya waduh yang parangsang cenah ya kuliatan bawa deuk ngajur kuliah borosot teh nya
pangeprokna jeung eana bijil di masjid gitu. Efek teh awewe budakna teh tak begitu 7 dinten bari ekah dinamiana Siti Masjidah cenah gitu. Nah cenah ieu ngaranna karek aya Siti Masjidah ku sabab ieu mah ngalahirkeun